berkat tafakurnya anak indah sieun cinta khawatir pinuh di jero hati khawatirna ka Gusti Allah seakan Allah aya di dirina maka selalu lapor ke Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun sebab naon nyana nu nyiptakeun urang nyana nu nyiptakeun langit nyana nu nyiptakeun bumi nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin sieun amat teu pernah ku anjeun ditaliti difikir ditafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai' jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun teu pernah dinazru teu pernah dipikir dengan hati tuh gunung khalaqallah tuh laut khalaqallah tuh binatang-binatang timimiti reungit nu leutik tumbak nu leutik sireum nu leutik datang ka cangkas nu rada gede datang ka siraru nu rada gede naik datang ka manuk peking maninin rada gede naik deui ka manuk toed anu toed-toedan naik deui ka manuk jaket trot naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta naik deui terus teu pernah ditapakuran kurang Masya Allah ciptaan Allah atun kumaha tapakur mantap bumi langit tuh gunung tuh laut di jero laut aya sabaraha ribu hewan jenisna sabaraha ratus nu hirup melalui laut aya sabaraha juta manusia anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang ka kapal babarieun jasa oh iya mah usim rajungan nah nyokot dari itu kotek tangat jual oh iya mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi Masya Allah kan kos gitulah tafakuran geura tafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai' tafakuran lamun ahli Mekah Yahudi musyrikin kufar Mekah napakuran penciptaan langit penciptaan bumi niscaya bakal jauh nu ciptakeun ana pasti Allah lamun geus percaya nu ciptakeun ana Allah mutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul nyana bakal iman rasul dibere mujizat dibere Al-Qur'an bakal iman kulantaran ngeunah teu napakuran eta teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul teu percaya Quran sebagai mujizat kafir saneng nyin kapal nyin polo bisa tapi teu jahueun ka pencipta nu asli muliaan urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu tapi nyaho ka pangeran ya ka pangeran dia bala-bala buatan sa eta atah tapi nyahoeun ka pangeran nyana geus kulantaran nyaho ka pangeran emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun sedap asana kana hate jahe Masya Allah ngeunaheun ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun urang dahar disuguhan ku pamajikan beuh asin amat bebeja ka pamajikan ieu mah uyana asli meureunana meureun gerak Allah kos isi itu mal bisa naon Masya Allah ngeunaheun gas teh ieu sayur eta kurang uyah uyana ge geus BCF cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu ya Allah Masya Allah urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit ya Allah anu sulit nikmat nu aya sapira urang hirup nungguan paeh adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah dicoba dibere dunia dicoba dicabut dunia coba ngagibeg tah henteu dicoba dibere sehat ke dicoba deui dibere gering sia keur sehat ka aing kumaha sia keur gering ka aing kumaha hanya dicoba jadi aing keneh pangeran aing nu mere sehat aing nu mere gering coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur ketika gering ka mana sia sujud nah aing keneh aing mencoba
tan nu mantak loba kiai lepas tidinya acak-acakan kakarak diambean kulurah bae ge beuh tolak cangkengna geus di dieu beng camat geus di dieu jeung bupati mah tolak cangkeng di dieu dunia asa nu aing delekeun moal kebal deui tah kiai tah nang Allah sing hades ya dititipan ilmu ulah dicampur adukeun beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu Al-Qur'an aya di otak sia tafsir aya di otak sia fikih aya di otak sia kuat aku jeung nu sakola sih nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna eueuh pikihan di dieuna atuh nya mah ore koros atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros kudu berbeda tuh nanti kiai asup ka Golkar tunggu tanggal main kuari tinggal ambek-ambekan na bae keur mah ambekannya na ambek-ambekan na bae goblok sia rek ngaraji ka aing tolol sia kunaon aing teh didengekeun ku sia masyarakat kitu-kitu teu ngajawab jadi mah teu hayang ngaji ka sia nggih ayo ngaji ka dia jadi ge bisa ngaji kos kitu ya hubungan masyarakat ngaji naon sia di aya ayo lain masalah ngajina sia waktu dibere ku bupati aing teh dibere masyarakat tidak ada kesamaan coba lamun babareng mah dieu ti bupati 10 juta tajang sia ieu jeung aing atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah amruk delekeun yang contoh lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang sing hade sakitu doang diancam deuleu tuluy geus asup runtukna deuleu ku sia deuleu sia mah teh kitu-kitu pan teu buncilak sia mah bangun hare-hare bae lah kieu kitu bae pan sia mah rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir di otak ente aya fikih di otak ente aya hadis kudu ulah dijual ka Golkar ulah dijual ka partai ulah dijual ka organisasi moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah ente ngajual melalui partai paling boga motor kan saeuti dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha jang teu susah-susah teh jajang dahar jeung yang nginum aya tapi eta mah kan hawa nafsu berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia ye parangsana kumaha meureunana geus ulah sok iluan ka Golkar ulah geus ulah cenah kurang mah eukeur kiai eureun aya teh duit teh kadiekeun beneran kalau mal beres hook ya saya dunia keur acak-acakan kieu haji urang milu acak-acakan masyaallah karim masyaallah kajeut urang ulah kumaha ya mah kurang keur ngaji doang di lapangan mah teu teu kumaha ku lagi apakah kula ka kiai Golkar haji bendu atuh henteu sugan awas aing mah bungsu salaman sama Golkar henteu malah mah dipentak dia duitna ibagat orang nu lempeng set di lapangan atau masing-masing ngan sugan kabuka hate jahe masyaallah nikmat ngajar nikmat magahat nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin hijab akbar iya di daerah Sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa ngajina bisa kemudian gitu mau tapi ngajina bisa ngomongna bisa asup ya ka Golkar masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh pan sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau make ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geura hai ku par Mekah kunaon sih teu tapakur kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikeun sebagai dalil jadilah dalil aya langit
dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Kok bisa kos kitu sih? Ieu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis. Alam berubah, setiap nu berubah anyar, natijana alam anyar. Tuh geus wa kullu hadisin lahu sholih, setiap nu anyar aya anu ngadamel. Nah, nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah walam yanzurun ten naringali ku mata hate ku parmekah teh dina karatuan langit jeung bumi, kerajaan langit jeung bumi. Saha nu nyieun langit, saha nu nyieun bumi teu pernah ditafakuran ku nyana, teu pernah dipikir. Coba tingali langit. Lamun urang nyaritakeun langit, perjalanan mi'raj da Kangjeng. Kangjeng, langit kahiji aya lawangan, aya nu ngajaga. Naik ke langit kedua aya lawangan, aya nu ngajaga. Langit katilu dan selanjutnya sampai ka Sidratil Muntaha. Eta langit datang ka mustawan, rob-rob datang ka Sidratil Muntaha nang sahanya. Kabeja Jerman nyieun Sidratil Muntaha teh. Kabeja Amerika nyieun mustawan teh. Kunaon kunyana teu dipikir. Kuari tinggali langit. Di langit teh, langit sakitu luhurna bangunan Allah. Bigoyi amadin tarawunaha eueuh ti hangat. Nu kadeuleu ku urang. Urang mah nyieun kurung manuk bae ge mun eueuh ti hangat ngadep. Kurung manuk. Allah nyieun langit eueuh ti hangat. Atawa aya alaqat tata'allaku. Ta'allaku fauquhu aya tali jang nyantelkeun ka luhur atuh cara turun saji kitu tah. Turun saji talian teudeung ka luhur nempel ngagantung. Kan kahandap eueuh tihangan ka luhur eueuh cacantelan. Ku teger sih. Teu dipikir eta ku orang Amerika, ku Yahudi ku kufar Mekah khusus. Di langit teh aya falak, masya Allah. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Masya Allah. Wal qamar qaddarna, kami geus mastikeun kana perjalanan bulan. Aya manzilah hatta ada kal urjunil qadim. Masya Allah. Aya manzilah da tinggal diaji ku urang ilmu palak. Urang nganyahokeun heula bulan-bulanna mimitina Maret April Mei Juli Agustus. Burujun shimalin. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, burujun janubi. Atuh babari ngadengekeun. Paraho kabeh. Jadi kayaokeun us-usna jeung bintang-bintang April, Abhamtun. Ab hartina April, Ham hartina hamal, Tun to 9, usna 9. April bintang Hamel 9 us. Mai sarun, Mai artina bulan Mei. Saur bintang Saur, Mai sar Hun 8 us 8. Terjadi dukun ya. Tuh kan
Masya Allah abhamtun masa Juni yun jauhun yun hatina Juni jauh hun uslapan tinggal di aji abhamtun mesarun yahun yusarun agasun sabsujun burujun shimaliun tuh hafizun abhamtun deskozun sabsujun janjatun pebdatun burujun shimaliun burujun janubiun atau tinggal berarti lamun diri handap ngarana garis khatulistiwa lamun di luhur garana madarul itidal aji kurang perjalanan bulan teh jelas wal qamara qaddarna moal mislet tiga-tiga acan lantaran kulun fi falakiyas mahun percayaan ka perhitungan palak anu situ melalui manzilah apa percayaan ka tukang ruyat anu manehna teu daekeun ruyat mun teu dibere duit pikir kotak sia percaya henteu ka tukang ruyat mun teu dibere duit teu ruyat ulah seserian sia ye sambarangan parang sana ayo sia komo lamun kukuda dicaritakeun ka kreditan negara di zaman kamari keur beda-beda ngan kula bajar memicu propagator. Insyaallah nyaho jasa aya jelema teu ecreug mata kula mah tetep aing mah aing sia mah sia aing mah ngaji sia mah teu manya aing ngaji nututkeun ka sia nu teu ngaji teger aing mah sia nurutan aing teu bunga sia teu nurutan aing moal bendi aing mah aing deuk ka Allah aing sia mah sapira deuk ka duit aing mah deuk ka Allah aing sia mah aya di organisasi deuk ka duit aing mah aya di partai deuk ka duit aing mah aya di pemerintah deuk ka duit aing mah deuk ka Allah atuh ulang haru-haru aing mah ka neraka moal ka surga aing mah jelas kan sombong amat atuh aing teh sombong kitu mah kumaha deui ye tungtung nama tiba kerja eta wal qamara qadarna aji atuh sabaraha profesor anu menang hadiah di dunia di zaman Imam Ghazali datang ke zaman SBY dunia adalah tinggali profesor di Turki tinggali di Baghdad tinggali di Iran anu menang masternya penghargaan di negarana dengan menyampaikan ayat wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim dengan kepastian wa kullun fi falak yasbahun dihitung melalui ilmu astronomi menghasilkan sekian derajatnya sekian dari perhitungan tersebut ulah neuleuh di negara urang atuh nanaonan urang mah bener di salah-salah nu salah di bener-bener ye lain bener-bener sia Masya Allah ngan atuh antepkeun kula mah kula namanya ana sebab kula mah ngaji aing mah yakin ku ilmu sia mah lain deuk ka Allah man aing lamun teu nuturkeun di NU cilaka ieu aing demi NU geus salah bener ku baca NU ge heula waya bener-benerkeun wae waya salah sebab aing mah di dina tapi aing aya di dinya kumaha sih ngomong kultur aing NU praktis tidak kunaon cenah kieu henteu atuh ku aing sebab aing jeung sahabaturna atuh di NU maju nek saha aing lempeng bae nya embung diajak lempeng ya cenah kieu ulah sok kitu aing mah da kitu bae sok geura pemilihan pilgub di Serang milih ieu di Tangerang milih ieu kepala-kepalana NU teh jualan manya organisasi NU kos kitu NU mah organisasi sosial keagamaan lamun endek satukan suara atuh minimal saprovinsi ieu mah kota kaditu kabupaten kadieu Serang jeung serang-serang mah kaditu Rangkas Betung teu puguh NU mana nu jadi hulu atuh
Kitu kene pilpres teu jelas atuh batak naon si musyawarahkeun jeung syaitonir rajim. Eta cacakan eta organisasi sosial keagamaan kos kitu ge imah aing eta tetep sebab aing deh kulturna NU kajen ku kumaha ge NU ngembangkeun kunut aing panggeulana kunut. Kultur teh kul NU teh nita usoli aing mah gandeng usoli datang kan teh usoli aya sia usoli heula ge cenah usoli mah lain salat tetep usolian sia usoli tilu kali usoli jadi was-was aduh masyaallah tahlil eta emang eta pagawean urang kultur urang eta ilu praktis sahabatur dan jualan embung deuleu Ki Hasyim Astarina hebat lain lalagaan mah deuleu nu kuarina ada kumaha imah urang jandelaan tapi kentengna geus raragagan ieu teh kudu dioperasi kudu direparasi kudu dibenerkeun jandelaan lawangan kentengan tinggal rangkana doang mah kos momonon berarti eta tetep bae imah urang kudu diaku ku urang NU tuh asal geus berpolitik ilu ke arus politik kos gitulah aya tapi lumayan ngan aya nu bener tuturkeun henteu kula teh bener tuturkeun hebat NU henteu bener jore NU teu bisa henteu lamun masuk ke NU mah nyebut jore NU embungeun kudu bagus bae NU teh keur jore saha ieu mah ahli sunnah wal jamaah NU na ahli sunnah wal jamaah jelema-jelema tapi eta teu bener ulah deuleu etana NU na bae teu bisa aing mah deuk ka Allah lain deuk ka NU deuk ka Allah lain deuk ka Golkar deuk ka Allah bener-benerkeun salah-salahkeun saha penasehat atuh eta jadi kos karari itu wayah pilgub kuari dengekeun coba kayak sakedeung deui bangkal maruncul geura coba NU kota bakalna ka WH apa ka Rano coba geura ge NU kabupaten bakal ka mana bakal ka dieu ge jualannya nama jualan tak aing tersebut kos kitu tersebut ya Allah kitu kene mah beruyat mah dicaritakeun jerona kajeun sakitu beh heulanan jerona masyaallah orang NU sorangan gitu nyaho ku lain soal nyaho insyaallah moal pati-pati ngawuduk lamun teu mantap kuari akur set eueuh jelema eta na parangsal teh kecuali deuk yen ekses teh lain deui itu kos gitulah teu nyadar nu dihandap teh teu nyadar kajeun emang sakitu kaayaanana ja urang geus nembongkeun ieu geus ayo sabodo sia mah deuk milu deuk kajeun ayo loba nu nyebutkeun kieu ci kudu kodok deui teu dilawan bae wae mun dilawan menang aing beneran lain lalagaan menang kula insyaallah menang jasa ngente hawa nafsu banyak hawa nafsu dilawan ku hawa nafsu masing-masing ke di hadapan Allah emang kumaha eta ngaji nafsu mah kos karari itu bae kabeh ge urat be kalaluar ya Allah orang titah tawadu ka Allah pakai keyakinan masing-masing yakin dina realna ayo ge Masya Allah tah ieu kita tafakur neuleuh kumaha teh kerajaan langit panjang urang mun nyaritakeun tentang ilmu falak wa kullum fi falaki yasbun geser bae seutik kiamat sebab ayat wal qamara qaddarnahu manazila tinggal urang make manzilah aduh kanyahokeun manzilah di kitabna
Ulubek, Uzbekistan, jago palak turun ke Indonesia, etalah jadi Syekh Mansur Ki Mansur. Nah ieu keur carita ternaon gitu ngaranna ilmu palak pohara jasa. Adapun negara sesuai jeung hadis kudu make ru'yat ngan syarat ru'yatna jelas kudu hisban syahadah hisban nuru'yat hisban teh karena Allah ulaya unsur-unsurana karena Allah rumurna lamun dicaritakeun kunaon nu ieu dipake nu ieu henteu kunaon nu ieu teu dipake padahal jago henteu kula geus tanya ka sababaraha nu sok ru'yat di zaman papi sababaraha ru'yat di zaman Ki Izudin kunaon teu dipake wallahu a'lam padahal kula siap jasa tapi teu dipake nyana nu ahli ru'yat nu nyahoeun kana bulan kumaha dan lain sebagainya teu dipake aya unsur naon atuh ieu aya unsur naon kula kan teu ibadah nanya berangkat emang kula teu berangkat nanyakeun coba ka ahli ru'yat nu baheula aja aya keneh tanya ku kula henteu pernah didatangan saknyana sugan atuh gusulkeun kula ngusulkeun dek milu bagian henteu teu dibeket sama sekali oh berarti aya unsur lain atuh gos kieu mah nu ahli baheula sok ru'yat teu dipake sama sekali nyana bae geus teruji encan sih nu ku hari ieu kan baheula dipake nasional baheula nu geus aya keneh nu jelas teu dipake nu itu teu dipake iyalah ieu mah keur carita oh berarti aya unsur-unsur geus teu make aya unsur-unsur pasti berbeda bae ongko deuk ru'yat keputusanna ongko geus nyaritakeun ti heula otak pasang deh lamun deuk ngomong ru'yat ulah nyaritakeun kira-kira hari anu atuh ulah ru'yat teh ieu mah ru'yat ongko nyaritakeun ongko kan ieu ikan anu geus manggang kotok teu jadi dibatalkeun aya nu geus takbir taraweh deui negara kumaha ieu negara teh kumaha ngeputuskeun ru'yat baca sakedeung magrib teh ulah datang ka kaisaan nah ieu kan ieu urang lamun nyaritakeun kos kitu urang ngajejeleh negara tungtung nama saha tah dijerona kan NU mun deuk dicaritakeun aya naon sih dia nu sampai kos kitu ja baheula mah henteu kurang kumaha baheula aya naon sih pasti kan aya unsur-unsur nuturkeun urang kana kos kitu jang diri kula hati teu hayang jang sia terus sia bae geus memang meujeuh nakara itu ge ieu teh rek naon cenah kiai ngaji pan ieu tadi deuleu awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard teu mikir urang Mekah teh deuleu kerajaan langit di langit teh aya matahari boga perjalanan sendiri wa kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya bulan teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya mustari teh ngabogaan falak kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya zahra teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun ya Allah ya Rabbi dan bintang-bintang lain syamsun zahra mirihu patu zahali aya zuhal aya miri dan lain-lain sebagainya ngabogaan falak nyana teh urang lamun deuleu di ilmu bumi kariwat kan gitu tah atuh henteu meunang sakariwat-kariwatna eta teh palak teh urang nurutan lah cenah eta mah kos kitu teh urang nurutan set di deuleu urang ku dosen urang ini dapat siapa ini dapat Haji Pendi sudah keluar kamu ini palak apa ini mah palak jarum karung atuh menang sambarang datang coet bae teh aya perjalananna ieu bumi mudawar cek ahli palak buleud padahal mah cek ahli adab lain wal arda farasnaha bumi ku kaula diamparkeun ngampar berarti kan tapi menurut ahli falak mudawar bulet kok perbedaan satukeun ku urang geurage lantaran antara bahasa wal arda farasna fani'mal mahidun jeung ahli falak moal beda akur
japalak ti Kangjeng Nabi keneh sahabat masa berbeda satukeun tek ieu lah cara nyatukeun moal mah sajam 2 jam naon atuh ieu ai bumi wal ardo farosna langit kitu keneh tetapi menurut ilmu palako buleut mudawar jeung aya poros-porosna. Nah iyalah perhitungan falak menang saha eta menang Allah. Di langit aya sabaraha triliun bintang ngabogaan poros sarua tapakuran nang nyeun saha eta dongeng Amerika rek Apollo dongeng doang bener apa henteu wallahu alam sampai saiki ya urana kita anak tah wong yang ke Apollo konon ada yang bawa iku apa namanya benda dari boten tidak malah jadi ada paralaeh di luhur apakah ka mana eta lamun dibejakeun ku para wali Allah nyahoeun ngan moal diterima wali Allah nyahoeun eta ka mana nyahoeun insyaallah nyahoeun ngan moal diterima sebab wali melalui kasyaf nyana kan melalui perhitungan spesifik antara kasab dan perhitungan berbeda kecuali nyanana nu boga lalakon dia ka dia tah trek mantap Armstrong asup Islam ngobrol nyana jeung nu kasab ketika nyana ngadenge suara azan lain di langit berarti kedahsyatan suara manusia satarik-tarik deh suara manusia eta teh ngabogaan sabaraha kitu ngaranna populasi kekuatan anak paling ge meureunana frekuensina paling ge meureunana 1 kilo atuh tapi ieu geus aya di mana kadenge suara adzan di mana sebetulnya saya ketika nyana menyatakan masuk Islam teu meunang muncul di permukaan sarua jeung Muhammad Ali sarua jeung Mike Tyson sarua jeung sederetan kuari adina George Bush asup Islam deuk kumaha coba geus teu meunang kuari temenang kuari teh ngomong sama sekali anak nu paling gede asup Islam aya naon meureun di Amerika aya asup Islam kitu atuh gereja geus sabaraha nu dijadikeun masjid masyaallah maha kawas Allah meureun aya wali-wali Allah anu dakwah terus bae di Amerika asup Islam di Indonesia asup Kristen Gusti Allah nu agung hidayah dicabut-cabut ku Gusti Allah diterap-terap ku Gusti Allah dele awalam yanzuru fi malakutis samawati wal abe mane tunduk ka penciptana nang sangeun langit sabar lapis langit aya matahari aya bulan aya bintang matahari di langit sabaraha bulan di langit sabaraha dan bintang-bintang tersebut di langit sabaraha lamun urang nyaritakeun sapoe-poena aya malaikat anu ngageugeuh saminggu-samingguna aya malaikat nu ngageugeuh kuari tanggal 1 Muharram malaikatna saha apa ieu teh dah minggu ieu saha bulan ieu saha di taun ieu saha rajana malaikat anu ngageugeuhna per jam-jamna diketahui ku malaikat perjalanan matahari dan bulan mantak urang lamun deuk nyeun wapak poe naon ieu wapak naon ieu neukna wapak bab mahbubah pelet berarti kan urang kudu neangan bintang Zahra jam sabaraha munculna bintang Zahra poe ieu jam sakean malejakeun sapoe kan tarulis ku sia kudu pamit heula urang ka malaikat rajana nu sataun ieu di bulan ieu jeung di minggu ieu jeung di poe ieu pamit lah mohon abdi erek ngadamel ieu ka malaikat nu itu ngaranna aya nu bulan ieu ngaranna aya malaikat na ngaranna aya minggu ieu poe ieu nu ngageugeuh malaikat na ngaran eta urang minta abdi bade ngadamel ieu nyuhunkeun sebab nyana nu ngajagaanana geus lapor tah ka nu boga kaum sahibul wilayah ngaranna lain kudu disogok ku kieu lain emangna urang meja ieu sakean meja ieu sakean meja ieu sakean beuh boro-boro birokrasina naon haji bae ge meja ieu sakean hancurna Indonesia kos kitu haji bae ge atuh nu kumaha gitu nah malaikat lain lapor dengan cara tata cara bacalah ieu engke nyana nyaho bacalah ieu engke nyana nyaho oh berarti urang mangga cek malaikat teh
Nah ditulis kurang bintang Zahrona tak poe ieu teh jam sabaraha munculna didinya lah mulai nulisna set jadikeun wapak pake ku Haji Pendi diudag-udag ujian aku awewe diudag-udag mawa parang awas ya ayo ada kemana ya ha sia cak Haji Pendi lain laku aing jadi kos kieu laporan ka kula Ki pan salah teh tama watek mengaji geus bisa teh pake kablu ku jelema watak jadi geus moal bisa diwapakan ka makanya awalam yanzur apakah ente pernah neuleuh naon atuh teh teu mikir di Mekah teh dadaka bangkawarah masyaallah karim kitu kene bumi wal ardh farashna masyaallah diamparkan ku Gusti Allah nu kanyahoan ku urang aya 5 benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, Eropa. Masya Allah ieu negara pohara jasa pikir atuh tapakuran nang sanyeun eta negara urang mah ku ari lain nyieun ku ari mah aya laut urung lain nyieun tah mangkos kitu mah diurung da di laut-laut deui laut keneh tah ieu basmi urung urang gunung diratakeun laut diurung asal geus kos kitu tunggu kehancuran negara paku bumi zohir gunung paku bumi secara zohir gunung nomor kedua tangkal kayu nomor katilu wahangan eta paku bumi secara batin adalah wali Allah para solihin eta adalah paku bumi aya paku bumi secara zahir doang paku bumi secara batin rungkad kajen kumaha kenyang rungkad bae rungkad Garut eta kapan pegunungan masa sih aya tsunami di gunung urang nyaritakeun tsunami Aceh ka harti urang lamun nyaritakeun tsunami Pangandaran ka harti lantaran bisa diteliti ieu teh belah bumi loh sadaek-daek sia terjadilah tsunami sadaek-daek sia cak Allah waing Garut disunamikeun ngomong naon sia ayo teliti ku sia hujan teu sabaraha gede nyarincik 2 poe 2 peting di Garut lain pemandangan awal lain anyar terbiasa di Garut haju sakitu hujan leutik tapi cai gede cai menang ti mana ngaborolo menang ti mana teh cai awalnya jam 9 jam 10 aya suara speaker cak urang dieu kadengena belah ditu cak urang ditu kadengena belah dieu kumaha teh suara speaker dulur sakedeung deui bakal aya banjir sing harade kaluar nyana banjir di mana cak nyana ya hujanna ge leutik asup deui ka jero eta suara speaker cak urang dieu kadengena belah ditu cak urang belah ditu kadengena belah dieu tapi teh suara aya di ditu aya di dieu aya dulur sakedeung deui bakal banjir kalaluar cenah ge kolot-kolot mah komo teh ngene banjir ti mana jeung ngerelek kieu Cimanuk lah moal banjir asup deui sampai banjir murudul cai ti mana maha kawasa Allah tapakuran gerage lantaran naon lantaran pakuna meureun indit pakuna dicoplokan indit sing hade paku secara zahir aya paku secara batin paku zahir dirarusak gunung dirusak tangkal kayu ditebangan wahangan dipersempit eta paku bumi nu geus kitu ngaran paku bumi zahir bae dirusak paku bumi batin rarusak wari ieu nu paling dahsyat paku bumi batin anu penting batur mahararuda HRS dan nama huda neuleuh alam napakuran makhluk anu nyambung ka Gusti Allah terus per detik per menit eta lah paku bumi secara zahir secara batin
jam 12 sa abdi ye sih ya gede ya berjamaah di dia kayaknya yang berjamaah nonton bola goblok di lembur sia itu pos itu ya Allah awalam yanzuru fi malakutis samawati keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cek Imam Ghazali lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi nyana tercengang neuleuh bangunanana beuh eta bangunanku gede beuh eta bangunanku indah beuh eta bangunanku antik tihangna ge nang niru di mana masyaallah jandelana potongan mana iya modelna menang ti mana bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa geus puguh patamanang mah masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara jelema kampung jelema susah dibawa ka imah nu sugih dongeng nage moal anggeus sataun moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing gimana dongeng aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan emang aing teh nyaho tuh nyaho moal nyeleuk ka dia aing aya tahu diajak ka imah atut dongeng eta anggeus sabulan bo eta imah bo eta pelataran bo eta taman bo eta bae sabulan teh anggeus kakara ka imah Ratu Kaus ya masyaallah diajak deui ka imah menteri pohara encan ka imah presiden geus gideg-gideg nyana kiai bae ge dongengna teh anggeus sabulan diajak ka nu sugih encan nyaritakeun soal mobilna mobil carry aya mobil angkot aya mobil kijang aya Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mana kos kitu nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW kemudian Mercy baby band kemudian Lexus kemudian kabelah dituna mobil nu urang teu nyaho ngaranna tutur teh nyaho bangsa Ferrari urang mah nyaho ngaran teh nyaho rupa atuh urang lamun naik mobil ge set mobil jore amat panjang puguh eta nu mahal mobil jore amat potonganna cekna mahal enak gitu kos kitu amat teu ngeunaheun teh mah kos kitu jore eta nu mahal sia mah teu nyaho aduh para-para jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpangan teu nyaho naonnya namanya atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae maksudna sarua teu nyaho lah urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia paling manggih hiji paling manggih dua masyaallah kari eta mobil-mobil mewah dongengna ge dongengna bo di imah anu mobilna imahna pelataranana dan lain-lain sebagainya anggeus sabulan kagoblogan urang teh neuleuh imah nu sugih neuleuh imah pejabat neuleuh kakayaan pejabat neuleuh kakayaan nu sugih dongeng teh anggeus sataun komo sabulan teh anggeus ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng goblok ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana bulan teu pernah didongeng-dongeng bintang teu pernah didongeng-dongeng bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng cuaca nu sakieu berbeda-bedana urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik lompat deui ka Bandung rada beda deui setik urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana naik ka Garut urang beda deui ka Cikajang lain deui ka Samarang lain deui ka Pameungpeuk ka ditu lain deui emang Pameungpeuk di mana tuh tungtung dunia Pameungpeuk di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu lain deui ieu keur carita di Indonesia urang nyaba
wari nyaba urang ka Uzbekistan lain deui tiris, nyaba ka Iran usim tiris na salju lain deui, nyaba urang ka Baghdad, nyaba ka Yordania beda-beda. Nang nyiptakeun sakota pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal maha kawasa Allah. Asup ka imah atut kiai dongeng kabeh, tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang. Kiai goblok, kiai tolong. Tuh siang bangun nari leka dia ulah. Tuh, Masya Allah, hanya wali Allah lah anu ngaheng-aheng ciptaan Allah. Berkat tapakurnya nak indah, sieun, cinta, khawatir, pinuh di jero hate. Tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri, maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun. Sebab naon? Nyana nu nyiptakeun urang, nyana nu nyiptakeun langit, nyana nu nyiptakeun bumi, nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin sieun amat. Dihayang-hayang urang hirup wayah payah-payah bae, diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae, diembung-embung urang payah wayah payah mah payah bae, diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae, dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae. Allah horeng secara mutlak nu ngatur. Teu pernah ku anjeun ditaliti, difikir, ditafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai'. Jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun, teu pernah dinazru, teu pernah dipikir dengan hati. Tuh gunung khalaqallah, tuh laut khalaqallah, tuh binatang-binatang timimiti reungit nu leutik, tumbak nu leutik, sireum nu leutik, datang ka cangkas nu rada gede, datang ka siraru nu rada gede naik, datang ka manuk peking maninin rada gede naik deui ka manuk toed anu toed-toedan, naik deui ka manuk jaket trot, naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta, naik deui terus. Teu pernah ditapakuran kurang. Masya Allah ciptaan Allah. Atun di kumaha tapakur mantap. Bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan, jenisna sabaraha ratus. Nu hirup melalui laut aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang ka kapal, babarieun jasa. Babarieun jasa. Oh, ieu mah usim rajungan. Nah, nyokot dari itu kotek tangat jual. Oh, ieu mah usim cumi set, neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi. Masya Allah. Aju aya tanda-tandana deui. Lantaran di jero laut ke horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teu nyaon pugu laut di ditu urang mancing di dieu. Pan belon eta. Batur mah menang deui nya mah jajan cenah laut loba laut kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teu nyaho lembah. Atuh di laut ge sarua bae aya jalana oh keur ka dari itu laut teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu rieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut. Maha kawasa Allah, maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mah hisab bulan. Atuh mah mahi kunaon si jelema ka dari itu laukna aya di ditu, kunaon si ka dari itu laukna aya di ditu. Henteu angger sebab kumaha angin. Masya Allah kari kos kitulah tafakuran geurang tafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, napakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyaho nu ciptakeun ana pasti Allah.
lamun geus percaya nu ciptakeunana Allah, Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an, bakal iman. Kulantaran nyana teu napa Qur'an eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Qur'an sebagai mujizat, kafir saneng-neng. Nyin kapal nyin polo bisa, tapi teu jaheueun ka pencipta nu asli, muliaan urang. Urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu, tapi nyaho ka pangeran. Ya ka pangeran, dia bala-bala buatan sa eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nya. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedep asana kana hate. Jahe, masyaallah. Ngeunaheun. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Kurang dahar disuguhan ku pamajikan, beuh asin amat bebeja ka pamajikan. Ieu mah uyana asli meureunana. Meureun gerak Allah kos ki situ. Moal bisana naon? Moal bisana naon? Masyaallah. Ngeunaheun gas. Teu ieu sayur eta kurang uyah. Uyahna ge geus BCF cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu. Ya Allah. Masyaallah. Urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah, ya Allah, anu sulit nikmat nu aya sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba dibere sehat, dicoba deui dibere gering. Sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, aing keneh pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nah aing keneh aing mencoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak diambean ku lurah bae ge, beuh tolak cangkengna geus di dieu. Beng camat geus di dieu, jeung bupati mah tolak cangkeng di dieu. Dunia asa nu aing. Delekeun moal kebal deui tah kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Kuatu aku reje nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna. Eueuh pikihan di dieuna. Atuh nya nama ore koros. Atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros. Kudu berbeda atuh. Nanti kiai asup ka Golkar, tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekan bae. Keur mah ambekan nya na. Ambek-ambekan wae. Goblok sia rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Nah ieu ka dia. Ya ge bisa ngaji kos kitu ya. Embungeun masyarakat. Ngaji naon sia di aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teh dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lu membabareng mandi di bupati 10 juta, tajang sia ieu jeung aing. Atuh jana ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah mah. Amruk delekeun yang contoh. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuh geus asup. Runtukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah teh kitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kieu ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar. Ulah dijual ke partai, ulah jual ke organisasi. Moal kebel orang hirup bakal menghadap Allah. Enteng jual melalui partai paling boga motor kan? Saeuti dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jang teh susah-susah teh jajang dahar jeung yang nginum aya.
tapi eta mah kan hawa nafsu, berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Ye parang sana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah geus ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal bere hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan, Masya Allah karim, Masya Allah kajeut urang ulah kukumaha ya mah kurang makan keur ngaji doang di lapangan mah teu kukumaha aku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar Haji Bendu atuh henteu sugan awas saya mah bungsu salaman sama Golkar henteu malah mah dipentak dia duitna ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing ngan sugan kabuka hate jahe Masya Allah nikmat ngajar nikmat magahat nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin hijab akbar. Iya di daerah Sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa ngajina bisa kemudian gitu mau tapi ngajina bisa ngomongna bisa asup ya ka Golkar masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari mau dibejakeun ngaran ya sia wauh mah sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau make ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geura hai ku Mekah kunaon sih teu tapakur kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikeun sebagai dalil jadilah dalil aya langit dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit saha nu nyiptakeunana Allah aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana saha nu nyiptakeunana Allah kok bisa kok situ sih ieu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis alam berubah setiap nu berubah anyar natijana alam anyar tuh geus wa kullu hadisin lahu sholih setiap nu anyar aya anu ngadamel nah nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah eta secara singkat lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang alam ulah waka ka langit jeung geusina ulah waka ka bumi jeung geusina hiji bentuk kacang bae ge ieu kacang anyar nu mantak anyar tata dina mah eueuh ku ari aya setiap anu aya tata dina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tata dina alam wari aya al wujud ba'dal adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah mah tekatrapan ku zaman tekatrapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab sebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat
geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arad geus aya johar maqama binafsi aya arad maqama bi ghairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula na ge geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mata kieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah ayatul kauniyah disebutna kos kitu ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir oh wa hadhil ayat ayatul kauniyah oh berarti bisa ke dalil ya iya nu kos kieu ngaranna ya ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model nu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsa gaji kos ayo dia sedur kumaha engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kablah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon kurang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah aya anu jisim kos urang murokab aya anu latif malaikat setan jin nya nama latif ulah make maha latif engke maha latif Allah lain tah mukhalafah lil jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentenganna ge di benteng deui bentenganna di benteng deui wah nu asup kadinya kutu sieun jang malaikat mah bisa bae asup jelag setan kitu ke tutupan cenah patona beusi aya setan yeuh atuh setan mah datang jelag bae gaweana bendi teu lompat nya nama terlompat panjana raja anak beres atau asup bae kajeun teh kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae nah engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun tek nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana wah eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang atuh moal ya sia mambung nalalagaan embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung beneran daratang kos cucurut bae daratang urangna geus embung ingkam ketika urang hayang henteu ketika urang nafsu urang teh keur ka mana nafsu urang embung kapage jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya urang embung jasa kapage jeung kos itu aya nafsu urang timbul tina nafsu urang maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah carana ada guru mursyid anu nyahoeun cara ngabersihan batin urang siap henteu siapna tergantung urang guruna mah selalu standby aya bae dosen anu endek siap mere ilmu batin aya setiap saat satungtung dunia can kiamat cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid ya tak baik sadinya tuh Masya Allah tak dijerokeun deui ieu kan tauhid dalil seluruh nu maujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah eta keur carita syariat maka ilmu mantek lamun urang geus usul ilallah dibalik dalil nangke aya Allah dalilna aya ciptaanana dibalik sorangan urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana geus usul ka Allah sebab Allah na doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos kitu handap keneh dibalikeun
aya ciptaan dalilna aya Allah. Masya Allah, orang mah aya Allah dalil aya ciptaan dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah. Sebabnya melalui kasyaf. Duh, kos karena itulah geus urang ulah nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa anjeun saenyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut ayakuna qad yaqtaroba ajaluhum hampir datang kana ajal. Hei kupar bekah kunaon maneh teh tafakur, kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan ye nu ciptakeun langit bumi katut asina Allah, kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh. Ayo geura mikir atuh, pikir atuh ku maneh asa yakuna qad iqtaraba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta. Lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron maneh bakal paeh kupat. Kos kuari bae di Amerika kalalapir pararai, di Inggris kalalapir pararai, henteu pernah mikirkeun saha sih nu nyiptakeun langit jeung bumi. Teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge. Asa ayakuna qad qataraba ajaluhum sakedeung deui sia ajal datang. Lamun teu daek mikir hei kupar bekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaran fayasiru ilan nar. Hayu gegeran pikir abeh maneh aya neran iman. Kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate, asal keluar Allah lompat deui. Nggih nungguan minggu deui bae, nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deket. Asal keluar teh hiber deui. Eueuh deui. Bisa teu cenah aing mah moal balik-balik deuk di dieu bae cicing. Abe hadir bae teh Allah teh atas anu mere dahar saboros sian. Saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Beuh. Waktu aing diondang ku bupati, Masya Allah, disadiakan dihormat-hormat aja dipapakeun, saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah ka dieu goblok. Nu dieu mah jelas. Tah, saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate. Perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah. Asa deket Allah teh. Rarasaan asa ku ngeunaheun zikir, rarasaan asa ku ngeunaheun salat saat Allah hadir di jero hate. Eueuh sasaha iwal ti Allah. Saat etalah saat anu paling indah luar biasa. Ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah. Andaikeun Gusti abdi dek dicabut nyawa saat abdi deket ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok, aduh cak kira rugi jasa. Begitu dikonfirmasi teu akur harga. Panetapan blon. Saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah. Mentak dek ngaji teh ya. Geus, HP pareman. Ulah dibawa ka jero majelis. Geus ulah aya nu nyoting-nyoting, ulah anu ngarekam-rekam. Geus bae rekam ku otak sorangan, beres geus. Ye, ieu mah rekaman mah diheulakeun. Dipake henteu. Nanaonan. Mun kitu rekaman dijual aing diberek sia. Aningan ngejang awak sorangan. Teuh.
awas sakedeng deui maneh pararae can kaburu napakuran can kaburu mikir rugi siapa paeh sia kupar neraka tapi ai hadis badahu yu'minun baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun kupar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya hadis caritaan mana aneh ceritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim ieu berita ti Gusti Allah teh kurang dimumule baca makhraj-makhrajna nur rapi kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa belah dieuna kurang hayang nyaho makna-maknana cik kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq mantak fabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nuku araneh kabeh diimani hai iman ke di Al-Quran ti Allah tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teh aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehanana mah kafir bae misalna di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi aya teu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlinillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik dari betul nu nuduhkeun iwal ti Allah hakikat da kuari rusak ku Allah bae deuk dirusak Masya Allah karim urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut anggeus-angeusan zina di Garut judi di urang moal aya nu ngadu embe di ditu mah ngadu embe diadukeun domba kotok mah geus puguh di mabok di Garut zina di Garut atuh urang bage weh urang ka Garut yuk neangan cuaca weh haja-haja ti Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan itu Cipanas tempat maksiat Cikajang tempat maksiat lamun urang nyaritakeun Garut sararieun eta di Cikajang aya kawah teh kapan eta teh kawah panas tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pake sararina geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua je lah cenah moal banjir atuh teu kudu banjir bae ku angin sing hade ieu mah sing hade masyaallah karim iyalah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemah nu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu mere hidayah haju ku Gusti Allah wa yadharum diantapkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantapkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikat teh deuk disiksa ku Gusti Allah sing hade ya'mahun fi tughyanihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayyuran bingungnya na fi tughyanihim dina kalacutanan urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi sieun ya kula mah sieun ye di negara urang teh wah asal siksa datang bae sumber siksana nyana maraling kabeh
negara cek ahli politik bakalan bangkrut sebab negara wah be dibiayaan ku rakyat aya lu kaliwat pajak jauh pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi korma tuh Masya Allah iya di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae jang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya balayah ka uyah balayah di urang datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bagi geus cukup asin teh geus sarua bae mahmur jasa di urang nah iyalah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadhum ku Allah diantep deui fi tugyanihim ya'mahun ieu urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukungan kan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si negara kok ngeplot anu kos karari itu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama janti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi itu banigulah muludan muludan mah ieu rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan naonan atuh rajaban jan teh jana mah salat jam moal eta jana ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta tuh agak aju kuari nu mere penerangan ambualaya tapi kumaha wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu fala hadiyalah kabla dituna wa yadhurhum ku Allah diantap fi tugyanihim ya'mahun dek terombang-ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugyan geus bodoh tamatu kos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teuing atuh tah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu kene di unggal-unggal daerah hati-hati anu nginaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna anu bener jasa mah moal aya ieu moal gari mah moal cek jadi kesimpulan namaku permekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna dengan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyahoeun ka pangeran anu asli maka tuh pararehna dalam kaayaan kafir bakalna nyana disiksa memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang-ambing dina kalacutan baheula eta ku permekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantak urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi